Assalamualaikum kasadayana barudak dewek ieu anak bangsa ti Jampang. Dewek teh dititah ngabahas politik. Anjing dewek teh ada teu bisa atuh ngabahas politik mah. Sebenarnya dek dititah jadi presiden nomor 3 cenah dek teh teu bisa. Ngalagos ya cungur. Ngabangus di sia cungur. Da antepkeun si eta badak. Si eta mah sebenarnya mah koruptor. Ngan tara ditangkap ku polisi teh. Da koruptor teh geunangan manehna mah loba duit. Deka teu ngarti pokoknya karena masalah politik itu mah deka pokoknya mah kekeh ting milih saha Prabowo apa Jokowi. Hehehe. Woi. Cungur ka dieu sia. Geula rek nyaduk. Ayo buru teh bantuan dewek ieu bingung milih presiden. Aku masih aya banget. Harari sia, ban sia teh merenjeng dewek teh sarua anak bangsa. Cungur, hayo ka dieu buru. Geuan. Aing mah kos aya duitan wae. Lah sia bagi-bagi teuing atuh kana duit haram teh, pada duit haram berenang. Hehehe, mikum wa. Waalaikumsalam tah. Ieu dak si Asep Kipli teh. Ngabangus, sia masuk jelekin ngaran deweknya. Kieu we wadek mah aya masalah pemimpinna deka netral nya. Asal 2020 hargaan turun deh wadek ka. Hiji harga beas wa. Eta mah kawajuan pemimpin. Pernah wa deka baheula meuli beas Kumaha bulog. tah? Anjing hargana semakin tinggi wa. Teu saemang cara rakyat cara urang mah kieu biasa. Pokona mah wa saha wae nu geus jadi ulah poho kata-kata deknya beas kudu diturunkeun hargana. Da emung atuh wa dek mah aya kudu ganti makanan pokok kana arang mah wa. Bisa-bisa banget dek 11 12 jeung uang ke teh. Yungur sia. Heula wa ieu aya duit. Sakieu deui arek dipake nyawer tadi nama aya Tinggal goceng duitna geus. dari pek tadi titah nebus bulog ku pamajikan dek da teu boga beas cenah. Tah, ieu duit arek dipake kieu wa. Heup Ush. Sia kabita aja ke duit ieu nya tas sia sia kabita aja sia goblok sia. Sabarnya sianya Sabar wae deh ka. katakan ngadoa dari si mah geus aya nu ngatur nyata Gusti Allah teh geuning. Heuya sianya tah mun pemimpin tengah warna teh kieu ku sia teh nya tah tengalikeun. Dagor tangkurakna ku sia teh aduh anjing murah.